Aji ari siksa kubur teh kumaha? Hiji, siksa kubur teh pertanyaan munkar wa nakir. Ji, nu kadua disiksa kubur teh digencet ku kubur lain ti wetan ka kulon. Tah digencet lain ti kulon ti wetan ka kulon tu kulon ka wetan. Ti kidul ka kaler ka kidul. Dok. Mantap tanyakeun nu pernah mindahkeun mayit. Nu pernah mindahkeun mayit eta karangka kerompongna aya di tengah-tengah, suku aya di tengah dina beuteung, sirah aya dina beuteung, kumpul di tengah-tengah. Eta teh gencetan kubur, ti kidul ka kaler, ti kaler ka kidul. Mudah-mudahan sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sedengkeun samemeh munkar wa nakir, tah can datang heula malaikat rumah. Cetekan ahli sunnah wal jamaah samemeh datang malaikat munkar wa nakir, datang heula malaikat rumah. Saha malaikat rumah teh? Malaikat nu titah nyatetkeun, titah nuliskeun amal-amal pagawe urang alus jeung gorengna keur waktu hirup di alam dunia. Toyo datang malaikat rumah. Datang. Tah eta malaikat rumah diuk hareupeun mayit, ceuk eta mayit saha ieu ku kasep-kasep teh. Ceuk malaikat rumah, udah. Diuk hareupeun malaikat rumah. Saha anjeun kaula malaikat rumah diutus ka Allah. Samemeh datang malaikat munkar wa nakir nu bade ngalaksanakeun pertanyaan-pertanyaan kaula bade ayeuna miwarang nitah ka anjeun sok catetkeun tulis amal anjeun keur waktu di dunia. Bingung eta mayit malaikat kumaha abdi nulisna pan pulpen lagi eueuh maotna teh moal pulpen cek ayeuna urang cek urang ke aing maot mesen ka anak keur mun aing maot teu deunang pulpennya dina leungeun bisi tah nulis. Ulah mayit barang-barang perkara dunia ulah kabawa ka jero ku jadi siksa ku kajian teuing ahli ibadah tasbihna gede 17 dihijikeun maot keur sujud. Oh ieu mah tasbihna ibadah bawa kokoronkeun bawa jeung maik ulah kajian teuing eta tasbih keur waktu ibadah dipake ibadah maot ka keur bawa ibadah eta tasbih ulah kabawa ka jero kubur bisi jadi si terkecuali kain kapan. Cek Kanjeng Nabi di mana jalma maot ka di jero kubur harta bandana perkara dunia ulah kabawa ka jero kubur terkecuali kain kapan. Cek malaikat rumah curug maneh jadikeun pulpen pan mangsina ciduh maneh ciduh dijadikeun mangsina pan kertasna dipangnyuekeun ku malaikat rumah bueh kain kapan. Mengilik ku syariat ku zahiriyah ayeuna umur urang umpama umur 80 tahun pas balik ti mimpi umpama mau teh umur 80 baraba umpama urang umur urang teh Allah dicantumkeun 80 tahun cabut nyawa tadi mimpi ti balik umur 15 tahun tepikeun ka umur 80 cokot 15 baraha genep 5 tahun kita nulis amal pagawean urang dina ayeuna sasoek lamun ngirik ku johir mah dipikir-pikir moal ka harti. Eta mah urusan Gusti Allah ulah ngatur-ngatur Gusti Allah. Tulis ku anjeun, tulis amal anjeun, amal ibadah anjeun, amal alus anjeun, timini tibalik dipikeun ka anjeun maot ditulis. Ditulis. Beres malaikat tulis ayeuna kagorengan anjeun keur waktu di alam dunia. Albadi ya. Ayeuna urang keur ngariung karieu saurang-saurang ngantuk titah ngaku pagawean goreng kira-kira moal daek. Ieu hareupeun malaikat. Entok sigani urang ngaku, entok sigani urang ngucapkeun kalakuan goreng umpama keur kariung kieu teu teh hitut. Ayeuna itu saurang pisan gitu tuh bawa-bawa teh nya kanyawan pan beureuh beungeut mah sakit teh itu komo lamun ngomongkeun ka gorengan urang pribadi di hareupeun umum tulis ku anjeun teu wani ngan cicing kaluar cai mata teh lain cai bodas beureum kaluar detik saking ku era ka malaikat sakitu teh di harapan ku malaikat kumaha urang lamun di harapan ku Gusti Allah di harapan malaikat tulis ku anjeun
diomelan ku malaikat tuh ditulis ditulis di umur 15 tahun tepikeun ka mati beres ditulis beres malaikat dicokot ku malaikat rumah dibelitkeun digolongkeun dikongkorongkeun ka eta mayit moal aya nu bisa mukana eta kongkorong engke bisa dibukana kumahna sorangan di mana kumpul di alam mahsyar geus dipanggil ku Allah saurang-saurang kana mimbar kumpul di alam mahsyar Allah manggil saurang-saurang ti mimiti umat Nabi Adam teu bikin umat akhir zaman urang sadaya Allah taala naikeun saurang-saurang kana mimbar hayo buka kongkorong anjeun ayeuna kakarep bisa dibuka can waktuna mah teu bisa dibuka buka ku anjeun baca ku anjeun di waktu balik teu bikin ka mah dibaca di hari pun jutaan jelema miliaran jelema ti mimiti umat Nabi Adam teu bikin umat ayeuna zaman tadi baca amalkan alus anjeun beres baca amal goreng anjeun aduh teu cicing saking ku eratna di harapan ku Allah disaksian ku Allah disaksian ku Kanjeng Rasul disaksian ku para nabi disaksian ku para wali disaksian ku guru-guru urang disaksian ku umat sadunya disaksian amal goreng teu wani encan dibaca anjur awak urang geus anjur ku Allah pun payakun jadi deui baca ku anjeun anjur deui sakitu teh keur waktu eratna ka Gusti Allah urang di dunia urang boga tibang saukur erat paling erat mah urang tibang beureum beungeut tapi di akhirat mah naudzubillah mudah-mudahan urang sing ayeuna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal nah eta sapalina termasuk disebutna siksa kubur